Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasulun nabiyyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Urang pamitan heula ku aosan kalimah thayyibah sasaran. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ilaha illallah, la ma'buda illallah, la ilaha illallah, la maqluba illallah, la ilaha illallah, la maqsuda illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkalna 'ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, wa atubu ilaih. Saya puji karunia Allah, rahmat kali salam mudah-mudahan salawina didugikeun ka junjungan alam yanwi baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengatur waktu benar itu wanci penata acara anu kusi dikuring hormat ketika kantun tokoh masyarakat terkemuka sadaya anu disebutkan hiji-hijina anu kusi dikuring hormat, wabil khusus ketua Karang Taruna terpilih dan anggi di atas nami pribadi abdi selamat atas terpilihnya ketua Karang Taruna Neglasari bersama dan anggi. Mudah-mudahan salamina dipaparin kesehatan Allah. Amin. Amin. Oke, tegakkan manusia para pemuda, para pemudi, para
Neglasari anu sami hadir anu kusim kuring dihormat anu mudah-mudahan saraya kompal nalibana ieu tempat sinajan hiji wasilah Allah Subhanahu wa taala ngalusurkeun rahmat kali berkah kaulah sadaya. Amin. Amin. Hadirin rahimakumullah, supados henteu kitu cekaplah jam 10 dibubar ngambil-ngambil teuing aos malah. Ieu para pemuda oge para sepuh sadayana para tokoh nu hadir dina ieu tempat teh ieu teh kalebetkeun pamibina ranking mah juara kahiji ieu teh sadayana teh. Amin. Amin. Juara kahiji ceuk saha ceuk Allah. Jadi hitungan matematika ceuk Allah juara kahiji teh tak ajeuna urang tadi. Ari juara kahiji ceuk pandangan Allah mah lain ngitung matematika ku pedah pinter dina bidang pelajaran lain. Beda jeung di sakola. Ari juara kahiji di pandangan Allah mah nyaeta jalmi anu mampu menguasai hatena ku akal. Jadi pabegen dina hate urang teh aya dua makhluk Allah anu gagah pabegen. Naon di antawisna dua makhluk Allah anu gagah teh kamuliana ya kamuliana alhamdulillah hadir. Paling terus naon cenah dua makhluk Allah anu gagah dina hate urang teh dua pabegen hiji akal dua nafsu hiji akal dua nafsu make Allah ngahina sok balikan deui hiji akal nafsu atuh lah apa euy ditanya mah kudu semangat cenah tuluhkeun bae wajar lah. Jadi upami mustami keur naos kunuh pabeben wajar. Nah upami mubalik atanapi ustad anu ngawuru tuluh eta teh kurang hees ya aja teh sopan. Kurang istirahat atau kurang ajar. Bener. Jadi ada dua makhluk Allah anu gagah dina hati urang teh hiji akal nomor kadua nafsu. Abdi mutolaah dina hiji kitab jeung urang kalisan tadi pabegen. Akal jeung nafsu mah ibaratkeun kucing jeung anjing. Jadi moal ngahiji mesti nepi ka kiamah kitu. Pas patut jaga. Jadi mual aman gitu, mual ngahiji antara akal jeung nafsu. Jadi papada hayang meunang akal hayang ngelehkeun kana nafsu, nafsu ge hayang ngelehkeun kana akal. Naon atuh bedana akal jeung nafsu tadi? Pokona mah di poin-poin ke anu bisa ngajawab duduhan duit ku urang aya kaya duit bae. 7.000 perak lumayan. Awas jangan ke depan lu awas. Lihat deui, jadi dina hate urang teh aya dua makhluk Allah anu gagah, naon jeung naon cenah? Akal jeung nafsu. Eta akal jeung nafsu moal kahiji jang salamina ge pase awe mergulkeun kuasa. Hiji akal nomor kadua nafsu. Naon atuh bedana akal jeung nafsu teh? Aya deuteunan. Ari akal mah anu mampu manggihkeun kana ayatna Allah atuh jero teuing ari kitu bahasana. Ari akal mah anu bisa manggihkeun kana jalan bener atuh gitulah. Lamun nafsu mah anu teu bisa manggihkeun kana jalan bener. Akal mah manggihkeun kana jalan anu salah. Lamun nafsu mah kali poek kitu nafsu. Eta bedana akal jeung nafsu. Jadi akal mah
biasa mendakeuna teh kana jalan anu caur anu lempeng ceuk Allah. Beda jeung nafsu, ari nafsu mah kana goreng patut we hayang kana naon cenah goreng patut simpanya tuh goreng patut atuh neng ngobrol neng ini mereka wae ya tapi dengan akal jeung nafsu di mana hati urang dikuasai ku akal jaminan eta teh jelema bagja. Tapi lamun hati urang dikuasai ku nafsu cilaka kabeh. Jelema pinter oke boro-boro jelema bodoh nya jelema pinter ari hatena dikuasai ku aku nafsu mah pinter kabalieur. Sok tingalikeun teu urang kumaha maranehanna teh pan profesor doktor diangkat teh kurang siapa jadi wakil DPR begitu na cuma kita teh jelema nu kitu teh balon-balon paling urang mah kalau barang SMP ka bandingnya jadi lamun ditapak urang mah pintar keneh urang daripada maranehanna. Naon sababna ari batur mah jelema pinter tapi pinterna kabalieur anu akhirna salah ngagunakeun kapinteran. Eta teh jelema kitu teh na hatena dikuasai ku naon? Ku nafsu. Mata moal seueur-seueur rakus. Naon cenah? Rakus. Punten ieu teh bahasa teh jero deui saudara para pemuda, tapi teh diajar we. Ieu mah perdana, pertemuan perdana. Jadi jelema rakus mah kitu, hatena dikuasai ku naon? Ku nafsu. Nama nafsu mau hayangnya terus boga sepeda hayang boga nafsu boga sepeda hayang boga motor geus boga motor hayang meuli mobil geus boga mobil hayang meuli kareta hayang geus meuli kareta hayang meuli kapal pamajikan teh hiji mereka soleh amer teh soleh pamajikan nafsu bawaran hayang namah deui keuna wajar tentang pembeda nafsu nan ulah ketika terjadi mah loba nu hayang ngan mah perangan wejan lain pede awas juga pede ari pede teh kata kepanjangan percis domang ieu para pemuda karang taruna para sepuh para tokoh ieu teh kalebeteun jalmi anu juara di hadapan Allah naon margina sabab dina bengi anu agina anu nguasai kana hate urang teh ternyata akal. Alhamdulillah sok lamun ceuk nafsu da teu turun atunya pabehe ek naon tikidulkan ieu da capek korean itu man kurang terang kurang mati imah keneh terang teh para pemuda ya Allah nu akhirna nafsu eleh akal anu juara ya Allah mata simkuring kapakuran ieu para pemuda karang taruna para sepuh para tokoh hadir kana ieu tempat ieu teh kalebetkeun sadayana jalmi anu berharga di hadapan Allah. Alhamdulillah sajanten ahli syurga ya rabbal alamin. Batak saur kanjeng Rasul mapan disebatkeun dina salah samios hadis wailun liman kana aqluhu ma'muron binafsi cilaka pikeun hiji jalma anu akalna di bawah perintah nafsuna cilaka batuan cilaka Nah, terus nyari ke barang cilaka itu paling terus natural walaupun liman kana aqluhu ma'muron bin nafsi cilaka pikeun hiji jalmi anu akalna
bawah perintah nafsuna, perintah nafsuna, perintah nafsuna. Hilang. Maka mudah-mudahan orang masih istiqomah salkin amin. Ya Rabbal alamin. Kumaha tuh jelema bagja? Jelema bagja mah kieu. Tuba liman kana aqluhu amiron wa hawa'u asir. Bagja pikeun hiji jalmi anu akalna jadi raja. Ari ngaran raja berarti identikna pertujuan ke jelema nu berkuasa. Sedangkan wa hawa'u asiron, ari hawa nafsu nama jadi tawanan. Si lamun jalma ditahan di sel jelema hina, jelema mulia cek dohir ieu mah. So kumaluhurna pangkat jenderal anu geus kasuka sel mah eueuh naon nya. Beres itu. Aduh, Allah. Hampuran jatuh loba doraka yang banyak deh. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ya, kacida pisan bagjan nang lamun hiji jalma akalna dijadikeun raja mun aya nama presiden lah. Sedikeun maksudna dijadikeun naon ieu teh tawanan, ari tawanan teh eta tawanan teh. Ari ngaran tawanan teh hina teu bebas. Atuh sabalikna urang dibalikeun. Wailul liman kana aqluhu asiron wa hawa amiron. Siapa? Pikeun hiji jalma anu hawa nafsuna dijadikeun raja sementara akalna dijadikeun tawanan. Lihat deui jalma nu bagja mah akalna dijadikeun raja, hawa nafsuna dijadikeun tawanan. Jalma cilaka nafsuna dijadikeun raja, akalna dijadikeun tawanan. Bro, raja nafsuna dijadikeun tawanan. Kita jelema nu kumaha kitu? Jelema nu celaka nafsuna dijadikeun raja, akalna dijadikeun tawanan. Emang mahal-mahal. Gitu mak. Atau barang isek mangmun era mana kan dunia nak manganan mungkin dibayar ya tuh PRT dan gitu berannya gitu. Maka orang berusaha aja lain berarti ane ben jelema benernya ulah mempokana bajuna kan ada ane ben menjalani soleh wah pada wasel pedawe alom banjir nutupan karena kain banjir namun dibereteknya di mana lebih kecil daripada mana hidup mau budak wakilnya maksiatnya masih kena seletik dosa seletik kena kurang baik umur dosa berarti dosa jeloba. Maka kali memandang seseorang kawas kudu Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani mah di mana kok jeung sahabat selalu berpandangan positif. Ada berpandangan positif jadi ulah sok langsung memonis ari kajalmi mah. Jadi kurang mah kudu memandangna teh positif we. Tah kajelmaan sok tereh beringan jeung naon loba penyakit teh eta. Jelema anu selalu memandang orang lain teh kana negatif we gitu petak. Ayat Syekh Abdul Qadir Jailani teh kalau batna auliya min auliyaillah pimpinan para
eta pendak jeung budak leutik gitu, pendak. Contoh pada jalan ini mah kira-kira anjeunna seorang waliullah, seorang ulama besar ketika memandang hina terhadap anak kecil, gok pendak jeung urang kali-kali gerentas mana dina hande. Cek bagus hidup mulia kena hidup daripada kuring. Hidup mah budak leutik kene. Dina pada digere dosa di cangka kaki ku Allah, cangka kaki ku syarat tidak jadikeun dosa. Dina pada hidup digere dosa oge da hidup mah budak leutik kene can balik. Sedeukeun ari kuring mah geus kolot, umur geus kolot, dosa deui pilampah loma. Teu dihapura teu moal. Gok jeung jelema anu tukang mabok, tukang doraka oge. Kumaha tasyadduq qadar jailani nyerasna teh kieu. Gok jeung jelema tukang doraka jeung tukang maksiat. Mulia keren maneh daripada kuring. Kuring ajina kubar disebutkeun ulama besar ahli ibadah. Belum tentu kuring mah maot akhir hayat, maot husnul khotimah nyandak iman jeung Islam. Betul maneh ayeuna cek batur maneh tukang mabok, maneh tukang durhaka, tukang zina, tukang maksiat, tukang ngadu. Ayeuna beuteung teu apal kana Allah. Beuteung maneh akhir hayat anu bakal maot husnul khotimah. Jadi berpandangan positif baik. Seluruh cerita. Jadi pada intinya di mana orang memandang seseorang itu ulah dianggap leutik gitu. Sok sarajan si eta tukang doraka, sok sarajan si eta jelema hina di hadapan orang lain, tetap urang mah berpandangan bahwa dia itu adalah orang mulia sedangkan kita orang hina. Bagja cilaka rahasia Allah. Rahasia Allah. Yes. Dia pula punya anggapan jelema ka surga ada amal kada Pak Bebe. Atau kitu mah aya macam salat ka surga balik ku salat ieu. Ulah kitu kada bebeuje. Urang salat, urang ngaji eta mah ngalaksanakeun parentah heuh sakitu ulah hayang ka surga teu meunang. Catilas. Kamu iman ka kitu. Anapun jelema berkali diasupkeun ka surga Allah eta mah bi fadlillah karunia Allah. Anapun jelema dilebetkeun kana neraka eta mah bi adillah, eta mah keadilan Allah. Jadi jelema asup kana neraka lain ku pedah doraka, jelema asup kana surga lain ku pedah ladan taat sanes. Ngan cuma urang diparentah ku Allah, maneh kudu taat ka kami. Jalankeun parentah kami, jauhkan larangan kami. Maka dasar utama di mana urang ibadah taat tujuan geus we sejak bakti ngalaksanakeun parentah, ngajauhan doraka sani sejak bakti ngalaksanakeun larangan. Kitu ulah ada tujuan hayang surga. Lanjut lagi dari zaman. Heuh itu ya namanya. Balikan deui akal nafsu akal nafsu. Hati urang kudu bisa dikuasai ku akal ulah kunaon. Alhamdulillah ya ayeuna teh berarti urang hadir kana ieu tempat teh juara kahiji nya cek dari diri sabab anu menguasai kan hati urang nyaeta akal lain naon nafsu. Mudah-mudahan dicatat janten amal soleh. Amin. Babak satrasna naon ari ngaran amal kudu apal. Di ajingan syukur amal soleh naon ari amal gitu kan. Kudu terang ari patokan amal urang bahasa Arab heula harkatul jawarihi awil qalbi. Harkatul jawarihi awil qalbi eta ceuk bahasa Arabna. Urang disundakeun da urang mah urang naon? Sunda. Cicing di pulau Jawa, sukuna suku
jelema Sekaromeheun ari manggulian mah urang Jawa saya bener gini orang Malaysia deh manggulian mah naon atuh ari ngaran amal urang Sunda teh ari harkat teh usik ari jabari teh anggahota badan ari qalbuha teh lempengkeun hijikeun usikna anggahota badan jeung hate badan usikna anggahota badan jeung hate naon namina ari amal teh bahasa Arab ari Sunda nama padoyan atuh nan aya definisina ada definisi teh patokan eta patokan amal usikna anggahota badan jeung usikna hate begitu dingaranan amal nu kitu dingaranan amal siap dipanggil kapayunnya saha jadi terang dia urunan cici maka perhatikan jadinya putar maka saya sebagai ngira dia malah kita mesok beureunya baik usikna anggahota badan jeung hate eta teh patokan amal kabeh so ayeuna ci kira-kira urang leumpang tuh di kieu ka dieu ti kaler ti wetan gerak teh awak teh gerak henteu sasanajan naik motornya gerak we kitu anda bener motor geraknya gerak ke motor gerak sanajan anu ngalajukeun dalam mesin tapi tak akan digerakkeun kuleungeun agar lamun teh digas mengaji oh cicing berarti tak ieu teh urang teh keur amal tuluy ayeuna brek urang teh cari tadi ieu eta hate da teu malaweung fokus mungkinkeun kitu berarti kegerak fokus mupingkeun teu malaweung tak tergerak eta teh amal ngan dina eta gerak kabagi dua upami gerakna eta anggahota badan jeung hate gerakna teh kana anu hade lain boleh disebutna to'at naon disebutna teh to'at balikan deui upami gerakna anggahota badan jeung hate ngakibatkeun kana ganjaran tos ngomongkeun ngakibatkeun kana ganjaran disebutna naon to'at upami gerakna anggahota badan jeung hate ngakibatkeun kana siksaan disebutna maksiat maksudna maksiat si ana si kuring bare teu maros ari gerakna urang anggahota badan jeung hate ka dieu kira-kira apakah ieu teh taat maksiat mari mudah-mudahan amin amin geuning disebutkeun taat sabab nimbulkeun aya ganjaran ari nimbulkeun bahasa urang atau bahasa gaul nama naon ari efek hasil teh naon ya bahasa gaul nama aku teu hafal tangkeun gitu Masya Allah kita kalau amal to'at jangan ngaji teh ya amal to'at emot suruh guru-guru tidak tolong akhir zaman anu paling hari teh ngaji ya Tuhan kerja memang ada istiqomah merupakannya kadang-kadang amin. Amin. Kan kemarin masih mampunya muakannya yang beda kamu. Ayo nama sekolahnya asli ada macam ini. Oh kemarin makan gede kita asli lagi. Ayo nama terus mikir lebih beda. Jadi mungkin malah belajar di kurang. Juga pembacaan sholat nenek hari gitu ya praktek sholat dalamnya itu bisa
praktek adus dulu apa waktu kasih psikolog Ya. berarti ini ngomong kedua Kan? ini ngomong kedua terus paten Yang kayak gitu. ya ini ngomong kedua ya Ayo nama ngawitan apa kapan? kita kayak makan izinnya Wih boboran. soal apa siapa kalau terima jadwal bukan beli kamu bukan apa ya gitu muah kayak pamflet gede muah cici beli kamu bukan Di media. bukan nama bejalan tapi memang pada gede itu baginya Siap. gitu bukan beli insya Allah nah iya siapa ya boleh mau diajarkan tadi jadi tidak perkawis amal deh non katakan amal deh itu boleh dari nama deh gerak dan jeng hai itu namanya deh amal ngandina amal kabagi dua upami gerakna amal jeung hate ngakibatkeun kana ganjaran disebutna to'at upami gerakna anggota badan jeung hate ngakibatkeun kana si saha naon namina maksa alhamdulillah sok balikan di luhur naon di luhur kita lihat Akal yang nafsu. dina hate urang teh aya dua makhluk Allah anu kelana naon di naon Akal yang nafsu. Kaujen Nafsu. Sampasna itu bakal perang no mau aman akal jeung nafsu di mana akal menguasai karena di mana hati dikuasai ku akal berarti kalau berkeun jalma anu bagja di mana hati dikuasai ku nafsu kalau berkeun jalma anu cilaka bagi rasul cilaka jalmi anu akalna di bawah perintah naonana nafsu atuh bagja dikeun jalmi kumaha bagja akalna dijadikeun raja nafsuna dijadikeun tawanan cilaka kumaha nafsuna dijadikeun raja akalna dijadikeun tawanan salajengna tak berhenti kalau berjalan juara ayeuna teh sabab akal yang berkuasa mudah-mudahan sing jadi amal taat ini amin amal teh usirna anggota barang jeung hate sakitu patokan amal ngan dina amal kabagi aya usirna anggota barang jeung hate ngakibatkeun kana ganjaran disebutna amal upami usirna anggota barang jeung hate nimbulkeun kana si saha disebutna amal si manfaat amin si barokah amin hoyong atos gua kali saurang ka dia udah berak di lebih ke barokah ya tos sakitnya nyanjang ampun tenangan nya makin sing solehnya nya era jangan sama dah itu teh nyabah abah mau apa untuk ya sakarana segitulah hapunten kepada sedaya-sedayana margi waktu satu-satu kalau berbati maliur gitu kan menikah simpel tapi kahartikeun aya mawar gitu namanya alhamdulillah da teu masa panas dalam pane gitu Di sepatu maka terima jadi pasti semua makabah khidmat sahabat dan makadar wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.